Sampurasun wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Sesen Siluman Gunung Ceremai. Ayeuna bagian anuka 10 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Yeni ti Palihan Majalengka. Kangge Aceuk Yeni ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Alhamdulillah. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka 10na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung-dung, tes. Halik ulang halangan uing reksa salaman jeung Nyi Mas Ratna halik Cek Subarna bari ngepeskeun leungeun si Badrun. Manehna teu sieuneun ku si Badrun, padahal batur mah taya nu wani sabab si Badrun teh mangrupakeun centeng atau anak buah kapercayaan Juragan Surya anu jago dina gelutna. Atuh nempo kalakuan si Subarna model kitu katempo beungeut si Badrun reuy-geuneuk rai pias. Nafsuna langsung ngakedur teu antaparah deui. Harita si Badrun ngayunkeun peureupna anu buleud diarahkeun kana beungeut Subarna. Hiu cetot habak cekuk aduh ah. 2 kali tenggelan si Badrun nyayang pisan dina pipi Subarna. Subarna nepi ka ngagero laju ngabangkieung ka tukang. Nempo Subarna ngabangkieung harita sakilat si Badrun nejehkeun sukuna. Hiu bek alade keuna pisan kana cangkeng Subarna solontot bruk. Subarna nyolontot laju namruk di sisi jalan. Harita Subarna gegerungan nahan ka nyeri. Ari si Badrun harita geus rek mindo deui, rek neunggeulkeun peureuk buleudna kana cukang irung Subarna anu keur namruk. Hiu ngan
Tetulus lantaran kaburu dihulag manten ku Nyi Mas Ratna kumaha. Cukup. Ulah digebugan deui. Keun antep. Hayu. Ayeuna urang mulang ka bumi. Hayu. Cek Nyi Mas Ratna kumaha. Atuh si Badrun mundur geus kitu mah. Laju eta rombongan Nyi Mas Ratna kumaha teh maju deui. Muru balik ka imahnakeun anu geus teu pati jauh ti dinya. Barang anjog ka imah, Nyi Mas Ratna kumaha langsung nepungan kanu jadi bapana. Laju gek diuk disagedengeun Agan Miswati jeung Juragan Surya. Dah anak urang nu panggelisna. Aduh. Nembe sumping gelis. Yap. Colok. Yap, calik. Ye, calik balik dieu. Caket apa hayu. Ye, apa ya picaritaeun keur salira hayu nyai. Cek Juragan Surya gugupai ka anakna. Tuluy ngenyot padudana. Geus kitu serebung, haseupna nyerebung ditiupkeun ka luhur. Atuh Nyi Mas Ratna kumaha diuk nangisem. Rada ngadeukeutan kanu jadi bapana. Pok nyarita. Aya picarioseun naon manawi ama? Da abdi oge gaduh picarioseun mah ieu teh. Cek Nyi Mas Ratna kumaha. Baru kumaha? Aya picaritaeun naon nyai? Sok atuh. Bapana si nyai heula anu nyarita. Cek Agan Miswati motong omongan salakina. Mere jalan sina anakna heula anu nyarita. Kieu ama ambu. Abdi teh hoyong upami amang teh alim dikawal wae. Tos isin abdi teh kemana meuni ditutur-tutur. Abdi ge hoyong amang jeung urang lembur alim dikawal wae. Cek Nyi Mas Ratna kumaha ngedalkeun isi hatena. Red Juragan Surya ngareret ka Agan Miswati. Nu direret Surti pok ngomong. Ih, bahaya atuh nyai ieu. Bahaya teu dikawal mah. Sabab bisi aya jalma anu jahat ngaroga hala. Apana nyai teh anak ambu anu panggelisna sakolong jagat. Kumaha lamun keteh anu noel ka nyai meureun lebar. Cek Gan Miswati. Puguh bieu oge aya nu hoyong ngajakan sasaliman ka abdi. Tepira ukur hoyong paantal kulit. Ari pek teh dibogem ku Mang Badrun satarikna. Abdi ninggalna meni karunya pisan ambu ama. Cek Nyi Mas Ratna nyaritakeun kajadian anu tadi di jalan. Ngadenge kitu Juragan Surya jeung Gan Miswati kebeg pada ngaranjug kaget. Tuh pan, aya nu ngaganggu. Komo lamun teu dikawal meureun bakal aya nu macem-macem kete anu leuwih wani ka nyai. Cek Juragan Surya setengah molotot ka anakna. Da moal naon atuh ama? Sasalaman mah moal matak lecet-lecet acan kana panangan abdina oge. Jawab Nyi Mas Ratna kumaha. Nya moal naon? Da acan. Cek Juragan Surya setengah maido. Gan Miswati pek pok milu nimbrung. Nya nyai ye. Kumaha lamun teu dikawal? Meureunan loba anu ngarontok ka nyai teh. Sing sadar ieu. Apa nyai teh panggelisna, pangmencrangna di sajagat ieu. Geus pastina bakal loba jajakan anu mikahayang ka nyai. Cek Gan Miswati. Dikitukeun mah Nyi Mas Ratna kumaha teu ngomong deui. Sedengkeun Juragan Surya katempo harita ngenyot deui padudanana. Geus kitu serebung haseupna ditiupkeun deui ka luhur meuni nyerebung. Terus padudan teh sok ditunda dina asbak. Pok Juragan Surya nyarita.
kieu nya ieu apa nu nyarita ieu Nyarios naon ama? dengikeun apa teh boga rencana ieu teh ngan teuing ari dilaksanakeun mah teuing iraha teuing bulan hareup teuing taun hareup. Oh rencana. Nah rencana naon gitu ama? Rencana apa teh hayang ngamprokeun nyai ka budakna Juragan Dita Miharja babaturan apa nu aya di dayeuh. Cek Juragan Surya bari neuteup kana beungeut nu jadi anakna. Atuh gebeg Nyi Mas Ratna kumaha ngagebeg. Abdi mah alim. Abdi mah teu acan hoyong nikah apa? Ama? Cek Nyi Mas Ratna. Heueuh lain rek dikawinkeun ayeuna tapi rek diamprokeun hungkul nyai. Ari musawalakeun kawin mah engge deui we ari geus puguh duanana panggih jeung geus pada-pada mikaresep iman nepungkeun hungkul. Cek Juragan Surya. Ari Nyi Mas Ratna kumaha malah jung cangkat. Geus kitu maleos we ngaleos muru ka kamar. Bari semu baeud siga nu teu panuju kana omongan nu jadi kolotna. Juragan Surya jeung Gan Miswati ukur silih pencrong. Cag, urang tinggalkeun kaayaan di imahna Juragan Surya. Ayeuna kocapkeun di imahna Bah Murtala harita keur pada ngariung saanak bojo. Di tengah imah keur pada ngarobrol bari nyang hareupan ci enteh anu ngebul keneh lalawuhna seupan hui. Kadenge Bah Murtala keur nyarita ditujukeun ka Sanjaya anakna. Sanjaya abah mah ruus kana hirup Ujang teh. Sabab Ujang mah teu siga batur geuningan. Da batur mah keur loba anu kapengpeongan ku Nyi Mas Ratna kumaha. Malahan mah aya anu nepi ka gelona. Tapi hidup biasa-biasa we geuning ka Nyi Mas Ratna kumaha teh. Hebat Ujang mah. Cek Bah Murtala. Da abdi mah rumaos masih bolon keneh bah. Jadi abdi mah can hayang ka awewe jeung can hayang kawin bah. Kemal Sanjaya. Nya barina oge Sujang mah tacan sawawa. Keun lah Nyi Mas Ratna kumaha mah keur lanceuk hideup keur jang Jakalodra. Nya bener. Keun we Nyi Mas Ratna kumaha mah urang amprokeun jeung Jakalodra. Cek Amburati ngilu manyera. Mohon satujulah abdi oge upami Kang Lodra ditepangkeun sareng Cecerata kumala. Cek Winanda milu nyarita. Nya heueuh muga-muga we aya jodona. Sebab geus bisa dibayangkeun engke lanceuk marane Jakalodra jeung Nyi Mas Ratna kumaha bakal pantes geura lamun direndengkeun teh. Bakal nurup jubu. Anak urang Kazep Nyi Mas Ratna kumaha geulis beuh anakna jigana bakal jadi bidadara. Cek Bah Murtala deui bari ditungtungan ku ngahehe. Bah Murtala memang kacidami harapna lamun engke anakna anu cikal anu katelah Jakalodra bisa nyanding jeung Nyi Mas Ratna kumaha anak Juragan Surya. Cag kayaan Bah Murtala oge urang tinggalkeun. Ayeuna urang caritakeun jajaka anu keur diobrolkeunana nyaeta Jakalodra. Harita Jakalodra masih keur aya di tengah lalampahan. Keur lumampah nuju ka lembur sangkan urip, lembur Banjar Karang pamidanganana. Kiwari Jakalodra geus aya di lembur Sadomas
anu jarakna ka lembur sangkan urip teh geus deukeut kari nyorang sabaraha lembur deui paling dina 2 atawa 3 poe deui oge Jakalodra baris nepi ka lembur sangkan urip. Sapanjang lalampahan teh aya we anu ngahalang-halangan, aya nu ngaragokan, kadang dipegat begal, kadang dipegat sato galak, kadang bulungan jalma, kadang nulungan jalma anu keur kasusahan jeung sajabana. Tapi teu weleh diraponan ku Jakalodra kalayan pinuh kasabaran. Sabab Jakalodra seorang jajaka anu geus asak warahan, murid pinilihna ti Mbah Murtado Jawara Banten anu kasohor. Harita teh Jakalodra keur milu ngareureuh di hiji imah. Laju manehna diuk hareupeun eta imah, diuk dina bangku, diburuan dianahanapeun tangkal jambu. Geus nepi di lembur sado mas geuning aing teh. Berarti tinggal 2 atawa 3 poe deui oge. Lamun teu halangan halungan mah aing bakal nepi ka lembur aing. Aing asa geus sono pisan. Asa kumejot hayang geura amprok jeung si Abah jeung si Ambu katut adi-adi aing. Cek Jakalodra dina jero hatena. Tapi barang keur ngalamun kitu rentang-rentang tibeh kaler katenjo aya sabaraha urang jalma anu lalumpatan bari pating jorowo. Aya si Dahlan euy, aya si Dahlan jeung si Acep Randeg euy. Aya si Dahlan jeung si Acep Randeg euy, nyumput. Derumput, nyumput. Kitu cenah pating jorowokna para warga pilemburan teh. Atuh Jakalodra langsung cengkat. Culeng! Laju ngacorelat megatan anu keur lompat. Maksudna arek nanya, aya naon make nitah nyumput sagala. Celeng. Jakalodra luncat ke tengah jalan. Heup mang. Aya naon dieu teh mang? Cek Jakalodra. Aya si Dahlan jeung si Asep Randeg. Maranehna teh anak buahna Ki Bantrang sana garong gerot di gunung bongkok jang. Bahaya jang. Hayu urang nyarumput mesti dibinasa jang. Cek salah seorang jalma anu dipegat ku Jakalodra. Cacap nyarita kitu, jalma-jalma langsung sing beretak deui siga nu manggih kasieun. Jadi penasaran. Nasiga kumaha babengokna garong teh. Keun sia. Ku aing marek dipegat dilawan sia ku aing. Cek Jakalodra. Sedengkeun urang pilemburan beuki loba anu lalumpatan, kolot budak awewe lalaki. Aya nu lengoh, aya nu bari ngagandong babawaan. Aya oge anu lumpat bari ngagandong budak. Aya oge parawan anu lumpat bari poho teu make calana jeroan. Keur lumpat sampingna ti gudawet atuh porosot wakmau. Kabeh lalumpatan, gancang ngahudangkeun heula, laju lalumpat deui, bangun anu pinuh ku rasa kasieun. Sedangkeun di beh kidul nalika direret breh katenjo. Aya 2 urang jalma keur leumpang meninga kedig. Awakna jarangkung, baradag, beungeutna baru diamprotan, borongos barangasan. Nu taya lian eta 2 jalma teh si Dahlan jeung si Asep Randeg. Eta jalma teh salaku anak buahna ti Ki Bantrang sana. Babari geuning euy jeung sieuna jalma teh euy. Karek oge ku dipolototan, geus barbir barbuber katawuran. Tugas urang beuyeum mah gampang nya Sep. Cek si Dahlan bari ngareret ka si Asep baturna. Euy. Poe ieu mah urang teh ukur ditugaskeun maling beas 2 waring jeung randa saurang euy.
tapi mawana kumaha ieu beas jeung randa euy tembal si Asep Randeg. de ari mane belagu deui geuning Sep mawana mah gampang mane nu manggul beas 2 karung dewek anu manggul randa Cek si Dahlan bari ngagak-gak seuri. tah ieu anu matak pusing teh deulelan heuda aing ge hayang bagean manggul randa mah tuh teh beas mah berat randa mah berat-berat oge meureun cakial jeung hipu plak teh Cek si Asep. ih mane mah pandas oge manggul beas dulu lain manggul randa maneh anu teu pantes maneh anu pantes manggul beas mah sia teh lan sia anu pantes mah deuleu Sep sia Eta 2 garong teh kalah pacental-cental parerea omong pas saya silih harengan padahal ngagarongna mah tacan prung ieu. Bari lempang eta 2 garong terus silih harengan anu akhirna jog anjog kahareupeun Jakalodra. Harita Jakalodra langsung mureleng kana duaan tuluy nyentak. Hei garong berlegug eureun sia eureun cek Jakalodra mainan geus mungeun sopan ari ka garong mah. Atuh puguh si Dahlan jeung si Asep Randeg jadi pada ngagebeg bari reg-reg duanana ngeureunkeun lengkahna karak ngeuh meureun di hareupeunana aya nu megatan tapi si Dahlan langsung muncereng. Budak ora sailai gak kumaha wani nangdung di hareupeun dewek nah yang dituar eta tiang kopi teh sia cek si Dahlan. heuh nah teu sieun ku urang duaan sia teu sieun dijieun gerejeg satya Cek Asep Randeg milu nyentak. kula nyaho Pasti lain duaan anu ngaran si Dahlan jeung si Asep anu pagaweanana purah ngagarong beunanya. Ayeuna aya 2 pilihan keur andi kaduaan. Diwarah ku kula atawa rek balik ulah ngaganggu urang lembur. Cek Jakalodra nyaritana tandas pinuh ku ancaman. Ngadenge caritaan kitu ti Jakalodra si Dahlan jeung si Asep silih reret. Geus kitu cakakak duana saleuseurian. sia tacan jauh sigana masaha aing duaan juring ye bisi sia teh jauh dewek si Dahlan jeung ieu si Asep salaku anak buana Ki Bantrang sana deuleu salaku garong gerot anu ngagawas Gunung Bongkok sia juring. Cek si Dahlan bari nepak dadana ngerasa bunga jeung ngerasa bangga jadi anak buahna Ki Bantrang sana teh. Sabab salila ieu Ki Bantrang sana anu jadi gegedugna sekaligus guruna tacan kungsi aya nu bisa ngelehkeun kana kahebatan elmuna. Kaula teu paduli kajin maneh duaan anak buah iblis oge kaula mah moal rek mundur jeung moal rek sieun. Cek Jakalodra tandas. Atuh tumerapna kadua eta garong ngadenge kitu langsung nguntap amarahna. Alah tong diajak ngobrol deui Sep dugi mah Sep hayu urang hajar we kudu Sep hajar tuman Sep. Cek si Dahlan bari tuluy maju salengkah. Nempok kitu Asep Randeg langsung maju tuluy masang kuda-kuda arek ngawatek jurus munggaran. Set Si Asep jeung si Dahlan masang jurus anu sarupa. Geus kitu ya sembrut duanana narajang bareng. Tapi Jakalodra oge teu cicingeun. Manehna geus masang jurus tapak geni keur mapag panajang lawan. Heup ya siu. Ureup si Dahlan jeung si Asep sing salemprung ngarah anggota badan Jakalodra. Sakilat Jakalodra mapag serangan lawan. Hiu pek kaduk des. Pereup si Dahlan jeung pereup si Asep
bantrok jeung pereupna Jakalodra. Banggiung. Atuh si Asep jeung si Dahlan pating bangkieung ka tukang bari semengir lantaran pereupna asa linu jeung panas karasana. Alah, urang ajar. Pasti lain make balsam dina pereupnya. Aduh, panas jurig. Cek si Dahlan bari kekeremehan. Ayo Lan, ulah dirasa Lan. Hajar deui Lan. Ulah sieun. Gunakeun jurus anu kasalawer Lan. Cek si Asep bari gancang mancuhkeun di tangtungan. Sejak Si Dahlan jeung si Asep sing rengkenek deui masang jurus anu kasalawe. Jurus andalan anu jarang digunakeun. Sabab salila jadi garong tacan pernah manggih lawan anu jago. Nempo kitu Jakalodra oge gancang ngaronjatkeun jurusna kana jurus anu katilu nyaeta jurus tapak macan. sejak Sapasang leungeun Jakalodra dibubat babit ka kenca jeung ka katuhu. Ramo-ramo leungeunna ngadadak jadi heuras kuku naranggoas siga ramo macan anu rek nyakal. Si Asep jeung si Dahlan loncat deui bareng narajang. modar ya jurig. Hiat ciat. Tajongan si Asep jeung si Dahlan pating celepung ngarah awak Jakalodra. Tapi Jakalodra gancang mapag ku samran cakaran macana. Hiu. Iya, berat. Alah, aduh. Suku dua orang garong anu sing salabar teh disambar ku cakaran maut tina jurus tapak macan. Anu balukarna suku si Asep jeung si Dahlan kabeunangan kacakar. Duanana pating galero bari pating solonton dina kayaan sukuna anu bular baler ku getih. Cakakak atau nempok itu Jakalodra nya kakak seuri sabab geus hasil ngaraheutan dua cokor garong. Mending geura barali ka ditu samemeh jantung andi kaduaan dikorowot ku kaula deuleu. Ceuk Jakalodra bari nembongkeun sapasang leungeunna anu tas digunakeun dina jurus tapak macan anu katempo masih kene aya sesesa getih nempel dina kukuna. Tapi si Dahlan jeung si Asep randeg teu nembalan. Duanana tuluy malundur. Geus kitu meremkeun panonna. Tuluy kunyam-kunyam jajampean. Cui. Sanggeus beres jajampean duana langsung ciciduh kana dampal leungeun. Geus diciduhkeun mah eta ciduh teh diusapkeun kana tatu dina sukuna. Sejak Ajaib, aneh, teu sakara-kara tatu kurut cakaran Jakalodra teh langsung lita cager sapada harita eueuh tapak-tapakna acan. Jung harita duanana cengkat, lenggak duanana saleuri, haok si Dahlan ngahaok. he. Muntung gua sombong sia budak ngora. Karek oge boga ilmu sakitu geus sombong sia jurig. Ayo, urang tulikeun deui saya tarung sia jurig. Cek si Dahlan. Kituna teh bari taki-taki rek narajang deui. Jakalodra kaget oge. Teu nyangka musuhna bakal bisa nyagerkeun dirina sorangan. Tapi Jakalodra gancang ningkatkeun kawaspadaanana. Manehna rek ngawatek jurus anu kalima nyaeta jurus tapak caladi. Ari si Dahlan jeung si Asep harita geus masang jurus anu ka-40. Jurus anu geus ampir sampurna diwaris ti Kiban Trangsana. Sejak Si Dahlan jeung si Asep masang kuda-kuda. Geus kitu rengkene duarana sing rengkene. Sedengkeun Jakalodra anu geus sayaga dina jurus tapak caladi harita miheulaan loncat maju narajang. Sapasang leungeunna anu dicengklukeun siga pematuk manuk teh harita geus siap rek dipake notok bebatok lawanna. Hup, hiya curela celengiu. Jakalodra loncat kawilang cepet gerakanana. Sedengkeun sapasang leungeunna ngabagi serangan ka si Dahlan jeung si Asep. Tapi anu duaan oge teu cicingeun.
gancang mapag panarajang lawan ngagunakeun kekuatan sapinuna hiat sauukiu dengan Jakaloda rek matuk si Rasidahlan jeung si Asep lap dua nana ngelok nu hiji ngakilek plos patukan jurus caladi teh nyamos hiat si Dahlan ngakilek ka kenca harita males narajang tutenggelan pereup anu diarahkeun kana dada lawan tapi Jakaloda gancang nyingcat kituna teh bari metakeun leungeunna jeung matukeun leungeunna kana pigelangan leungeun lawan untung si Dahlan masih nenjo maena gancang ngagunakeun leungeun kenca keur nepak patukan Jakaloda hiuplak hiat keur kitu si Asep narajang ti gigir ajudan pereupna diarahkeun kana puhu kelek lawan hiu tapi nalika pereup keur nyemprung kitu ngadadak heulo waktosna kabujeng see wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.